nah kuari riba kredit saha coba kuari di imah mana nun teu ngridit di imah mana anu henteu boga TV iya dicoba ku Gusti Allah saat babari jasa baheula mah urang deposito ka bank ke anakan atau ayeuna mah urang nunda duit kemudian cokot bunga na baik eta teh gitu tabungan khusus atau memang nyimpen bae geus kadeuleu bungana per bulan mun sataun wah bisa ngundak-ngundak jeung tambah-tambah kuari mah urusanna urusan kredit aduh meuli motor cukup bae kamari mah 2 juta DP kebelah dieuna 1 juta DP kebelah dieuna 500 DP per detik ieu 100.000 DP hutang 100.000 ge hutang deuk kumaha deui coba mulai kuari diharam-haramkeun ku kiai nu kamari diharamkeun ya kiai na ge ngridit ieu kiai na ge sukut kuari no comment geus teu loba omong kiai kumaha eta ngridit haram eta cek kiai mah haram lah teu mah kumaha eta bae janganana ngridit kijang kan kiai ai deposito si haram dan mengenai bagala mah kiai teh haram tapi tepatulah teu kumaha urang bae janana sok diberepan ku bos teu kumaha beresna ta ieu dicoba geus lantaran haram ganti kuari mah ku urang kuari mah ku daging make daging kuari mah geus teu asa bank padahal mah bank keneh koperasi bank daging bank dan lain sebagainya nu ngahuhuluanana kiai keneh bae Masya Allah kamari multi nu ngahuluana di Jakarta di Bandung kiai berudeng deui teu kumaha coba kabalinger teu ngararaji Masya Allah sosok supi anu ditonton ku urang didengekeun ku urang udang-udang nage lain paranti salat ieu ngahalangan ieu tah ya ge sunah make udang-udang ge tamum eta teh apan dikaluhurkeun jang salat di luar salat mah teh sunah aya nama di luar salat jeung di jero salat make kos kitu bae ieu na kahalangan sujud da ka mana bego nyana kapan jadi kekentongna ngaji henteu sih nu sabenerna lamun nyana geus dipromosikeun di Jakarta kiai sakitu intelekna promosi multi level di aji atuh mantak naon coba di eta mah ti Yahudi ti Amerika kokocoranna ge mantak naon aya di takrib bae teu bisa dilaksanakeun ulah atuh atau urang atuh nyeun sakup urang gedekeun ku urang ulah ngagedekeun batur otakna diteuneun di dengkul lantaran ieu mah bang ieu mah lain baca tuh baca ku mata nu jelas beusi dikerebekeun ka di neraka Masya Allah nah ieu kuari bang dicoba ku Gusti Allah ambalayah geus puguh bang ngajegir gedungna ti pakotaan kuari di kampung ambalayah terus geus kredit nah ye awas ya ayyuhalladzina amanu hai jelema nu ariman ka Gusti Allah rek laraki rek awawe la yabluwannakumullah yakin Allah bakal nguji ka aranjeun kabeh syai'in ku kreditan tanaluhu anu bisa babari dicekel aidikum ku leungeun daratang sorangan kredit teh ka imah dek ngredit mobil datang dek ngredit motor datang diangsong-angsongkeun ka imah komo ai gincu mata madu geus das wari mah hukum nu galal de mah urang kudu lempang ka ditu tapi tetep bae babari ieu dilarang ku Gusti Allah lialam Allah ngara Allah nyahoeun mayaqafu bil gaib ka jelema anu sieun ka Gusti Allah secara gaib sieun teh ka Gusti Allah Allah teh Allah teh kadeuleu kurang tapi Allah innallaha ma'ana neuleukeun ka urang saha coba mayaqafu bil gaib nu sieun ka Allah begitu datang angsongan kreditan ka urang inget ka Allah Allah neuleukeun riba ieu kajian kumaha ge henteu abdi moal ngredit moal abdi moal kadeuleu tegerna iman di jero dada tawaran deui ieu mah kredit tapi murah bungana teh 1% nanti 10% acan ieu mah lah ngan 2% doang
ngan rada relay rada panjang. Nah ieu mah DP na ge cukup 100.000 moal aing mah geus boga meuli cash bae meuli moal aing mah kadeuleut tegerna. Assalamualaikum pagi. Pak belum ada motor ya di sini. Iya belum ada. Ini ya udah saya bawain deh. Mau pengen motor apa? Nggak punya uang gampang. Uang mah udah tiap bulan aja ya kecil. Anu oge nya 3 tahun dah udah ini mah tuh. Ya udah bawain satu dah. Tuh iya teh kan. Geus leutik ya tah. Leutik iman di hate jelema eta. Leutik iman di dadana. Pagi Kiai pagi, aduh Pak Kiai sibuk ya suka kemana aja ya kadang-kadang atuh undangan ya muludan aja. Kalau nggak punya kendaraan sulit Kiai. Iya emang. Udah saya bawain aja di sini mau Avanza ada, mau Kijang juga ada, mau apa juga ada. Udah yang penting berapa itu? Udah gampang sama saya mah yang penting mah ada KTP sama itu aja surat keluarga udah gampang dah. Aduh itu ya udah bawain satu. Kiai Blon. Kiai Blon kos gitu tah. Ieu mana nu teger Kiai coba keluar. Demandak ngomongna puluh ya boleh ye. Ayo ngomongnya na keur ieu mah cenah loba ieu santri nu ngaraji kuari mah jaeuh atuh bongan sia diacak-acak ku sorangan. Bongan sia atuh teu make ilmu. Boro-boro batur rek ngaji sia ge teu make ilmu. Keur ieu mah cenah ja iya alhamdulillah nu batur ngaji 20 30 mah datang ka 70 aya kuari waktu sia teh aja di tim sukses. Segala naik ke panggung segala naon ya emang kos gitu temenang atuh lain bagian sia emang ngariung kuduna lain ngadoa bari cerik di luhureun panggung ngadoakeun kos karar itu ye suka temen teh jadi mamalah atuh pan sia ge lamun teu diberi duit mambung kan ngadoa oh sih kan itu penyakit dibawa kunyana hayang dituturkeun ku santri moal bisa atuh ilmu Allah mah teu bisa pakai lalagaan. Kajeng teuing urang muka pondok pesantren niat ibadah deuk nungtun santri aing mah keuna nyahoeun ka Gusti Allah belah dieuna keuna bisaeun maca kitab kabelah dituna keuna nyahoeun ka Gusti Allah abah ibadahna mantep niatan di jero hatena modal kos kitu aju prek bae kiaina sabulan sakali ngajina dituturkeun bae ngaji mah kos kitu. Tapi lamun urang geus mengkol tidinya mulai ngeridit hayu tiatut hayu ti WH hayu geus ti mana bae geus hayu ceramah hayang kuari geus dilarang ku Allah ku Gusti Allah bang bunga bang haram kredit haram tapi nyana terus bae berarti tada teh pamani tada sahabae kiai pamani tada sahabae ustad pamani tada sahabae tokoh pamani tada sahabae masyarakat mukminin mukminat sahabae anu ngaliwat ku atas takabur berarti geus diharamkeun kredit diharamkeun buga bank terus bae cak Allah falahu azabun siksa wae tinggal nyaritakeun siksana apakah di akhirat apa di dunia kila cek sakaol mah ye di akhirat siksana engke bakal dibeuleum ku Gusti Allah dikerebekeun ka neraka jahanam naudzubillah min wakila cek sakaol mah fid dunya wal akhirah minimal jelema anu ngridit jelema anu ngadahar riba bakalna diberena hamwal hazan bingung pikiranna bingung. Nomor kedua gede beteungna gede lain gede beteung ai gede beteung mereuneuh ieu mah beteungna gede beda gede beteung jeung beteung gede lain deui mun di kulon mah lamun di wetan mah nuju gede beteung di urang gede beteung reuneuh ieu mah beteungna gede lain dulu aya ribaan dayut beteungna dayut nya nama eta teh tanda bahwa eta teh osok ngadahar riba cek nu gendut teh tapi teu ngadahar aing gendut padahal teu ngadahar ulah kasinggung ayeuna teh teu bae ieu mah keur carita penyakit di dunia teu teu bae aing sial cenah kiai gendut ya henteu aing mah puguh ku Gusti Allah dilarang ngeridit teh terus bae motor ngeridit sepeda ngeridit imah ngeridit dahar ge ngeridit terus ta eta teh falahu adzabun naudzubillah min mudah-mudahan urang gabehan dibere caang hate urang dibere cekas hate urang sehingga urang narima aturan-aturan ti Gusti Allah
bisa ngalaksanakeun sakabeh parentahanana, bisa ngajauhan sakabeh laranganana, sehingga orang maut aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala, digiring di masyar menuju surga Allah di bawah bendera Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, oga di bawah bendera panji-panji guru-guru orang anu ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal wallahu a'lam.